Maaf lain ngahajak teh ulah gitu menta we sing bener lain ngebohong sia teh. Cih, kapan ini parah nih. Panas dia. Hah? Uangnya teteangan mana ya di dia? Nanaon dia mana? Hah? Nanaon? Oh iya Deka. Oh, Deka. Sabarahaeun ieu teh Mang Adang? Heuh Deka sal ye. Lain sabaran sori mah pamere sal ye. Ti 2 ye ti baturan urang tah tingali itu. Halus tuh bahanna ge. Hologram tuh. Nusaena tuh. Oh, Tuh. Sal. iya teh di mana? Ti 2 Genep ye di D Sukadana. 2 genep ye. Di mana itu? Di baturan di Sukadana. Sukadana. Oh, sarang. Herang Mang Adang. Andal eta mah teh lagi sabaraha? 500 mikro teh sah. Nusaena ieu mah. Bakal kieu euy. Oh, nusaena ieu mah. Cih, Faisal Abret. Wah, Ayanya. aya euy. Jadi teu kudu dibayar itu nya. Teu kudu ieu mah masihan cenah. Kanggo Oh. bisa kanggo CRL ame teh jiga. Aki-aki teuing. Orsinilan teh budak urang mah. Oh, Dimodif saeutik. Tah, ieu tinggal di dalam mah. Faisal Abret. Oh, Wah, 02. Oh, iya Mang Adang. Abret ieu mah. ngabret pokoknya mah. Ek dipasangkeun lah. Benar. Bener ek dipasangkeun ayeuna nya. Pasang yang nempok. Heeh. Heeh. Di bawah tuh nya. Heeh sok. Nuhun Mang Adang. Heeh siap. Bae langsung balik we ge. Heeh. Heeh. Duh, tapi asa paruyeung euy paranas kieu. Tanya ka wadoyok asa mending ngopi heula. Tuluy lah, di wadoyok. Ini kalau geus datang ieu. Ayeuna masangkeun nanti mana duitna aing nya. Ayo bapak aing. Pak. Ayo Nah. duit lah. Lan duit naon teh cah? Iya yuk. Paket datang. Buru ke. Jangan mana ada goan harus datang nih Kak. Nah, atuh sia mah wani-wani pesan Faisal ari teu boga duit mah. Jeh. D2 genep ye naon ieu teh? Iya ngaran ieuna. Nu ngajieuna Sabaraha sabaraha? 300 ya. Anjing. Uang 100 mah aya apa mah? Bagus bae lah 100 ge bae. Sia mah teu para rubuh pisan teu aya pesan aing mah duit pesan aya. Nah, kapan sugan teh lain ayeuna datang na. Ieu. Heeh, Gus. Ya, Ayo atunya panuhun, Pak. kehet teh. Duh. Menang oge aing keur masangkeun euy. Wayahna Pak ieu mah, Pak. Lain ngabohong aing mah ieu mah. Kapepet kayak geus boga mah digantian. Doyok. Capek na aing. Atas di mana-mana? Nah, jauh ya ka dieu. Mang, ai si Faisal ka mana? Si kehet buku bieu geura. Cuman aing geblek duit pepesen dekal cek aing ka aing menta duit nanti geura. Aing si baba padahal mah itu ge motor beuteung. Kela Mang. Nah, pesen dekal kumaha? Datang panci urang kamere gratis eta mah. Nah gratis kumaha anu de 2 genep ye gini. Cieu eta pamere ti buat urang. Eta mah hitung-hitung promosi cenah kitu. Promosi kumaha Mang Adang? Ji Mang kan baturan teh muka deka di Sukadana Ciila tanya hoa nyahoan heuh si Isal teh sok konten cenah diberian sponsoran meureun hitung-hitung nama teh. Aduh, si kehet si Faisal berarti nggak bohong kayaknya Madang. Heuh atuh mah kitu mah ngabohong we si Isal teh da mah pamere. Aduh, si kehet awas ya si Faisal ku aing ngebohong wani-wani ka kolot kunyuk teh. Nah, si Faisal ini lah pisan si kehetnya. Dari ke balik sakitu bisa maghrib. Lila pisan kok masang naik. Lila pisan sia teh ka kolot ngebohong. Nyebutkeun nebus ieu tina paket paling mau pamere ti Mang Adang ken. Cik, lah bapak pakai saha Pak? Pan Mang Adang ge di dieu ti tadi keket tos ngopi. Karena balik dia sia sok bohong ka kolot teh kehet teh dusun. Aduh, Pak, teu aja ya mah maaf hayang masang ieu kapan eueuh duitna? Maaf lain ngahajak teh ulah kitu menta we sing bener lain ngebohong sia teh. Cih, kapan aing ngajak minta matara dibere? Ket sia. Melat 2000 tangkal mah jeruk ieu euy. Luar biasa ieu mah tangkalna leutik aya jerukna leubeut pisan. Anjir, ieu mah satangkal jadi 2 kintal satengah. Gagal ieu mah aing tebongkeun ku aing tah. Juga nang kaena pesan bibitna. Hah? Pernah naon enten ya? Jeruk dulu ya tah aing melak jeruk ieu. Satangkal ke deuleu jadi 2 kintal satengah mah. Anjir, oh buat kieu euy. Kieu atuh melak jeruk mah. Emang jeruk Mang Doyok? Lah, ieu batur. Goblok. Bukan aing bohong manehna. Naon pake agul segala tuh? Pan bibitna pada temen ngeliti aing ieu teh. Oh. Tah mangja geus ngeuli ka aing meuli. Oh, meuli aing. Hebatnya.
Hebat-hebat anjing jeung batur ya aku. Anis kita gitu yuk. Nu batur sia teh bibitan nu teh manehna menang balik geus 1 menit batur liat. Pan bibit lagi menang di aing ieu. Nya anggar geus eueuh hak di dinya mah tuh. Atuh hiji we hiji. Bisa bareng beuteung tah, beuteung 1 menit baru. Ya. Dadang. Bawa. Aya dongkrak nganggur na motor kareka itu kareka dongkrak ban mobil karu. Oh, aya tawon nu akang da keur teu diambil ya. Sampai nambut mah. Dua mun aya mah aya gitu. Aya. Oh. Aya. Keur makan petir tawon tah. Oh. Sampai anaknya itu tuh. Aya di situ-nya aya. Siapa tuh nya? Nama laki kan dia deui. Nah. Iya pada tar gede. Oh, aya iya ya bener ya. Yo, jangan harus kipu. Kurang menang injem ti Mang Dadang bantuan mawa kai mah hiji aing keur ngadean mobil di imah. Mawa hiji. Heeh, sama ieu ieu nya. Ya paling kebayang mah tuh. Yo. Mana? Bibi warang masihkeun ieu. Nuhun nya. Nuhun. Oh. Enggak sih emangna. Oh, atuh sami-sami. Oh, kalau itu kan Mang Oh, gila. Oh, anjing orang anjing. Aduh. Berat euy, itu kayak si budak. Nasi budak ieu wae sih kayak nya. Ku aing ditasak kitu geus si babang. Bungkang bengkeng pisan si kunyuk. Ih, nah si budak dan ditamenakeun dongkrak masih kehet. Ya, yok. Nah mana dongkrakna ket? Cek Mang Dadang teh nuhun. Sami-sami cenah. Nah sami-sami kumaha kunyuk? Yeuh. Yeuh, aing dongkrakna ka manakeun? Oh, enggak dibikeun ke Mang Dadang, cek Mang Dadang teh sami-sami cenah. Nah sami-sami kumaha kunyuk? Mita sote aing ngabantuan mangga dongkrak ka dieu aing ngabengkel mobil di imah, kakak lagi meunang nginjem. Ya, cemin. Ku aing teh enggak dibikeun, cek Mang Dadang teh sami-sami budak. Budak sia mah anjing. Ya kunyuk lagi dibikeun ka Mang Dadang. Nah, sia kakak kamu kunyuk. Ya, ku aing teh enggak dibikeun ke Mang Dadang. Nah, ya kudu dibikeun deui ku aing. Cek teh usaha nuhunna ka aing teh anjing. Kalau kamu kan bohong. Aduh, sia kunyuk aing teh kakarang nginjem ke ditu teh ka dieu. Ngomong sia teh kadean mobil kitu. Iya, anjing tara didengekeun aing pantang ngomong kitu ka sia anjing aing ngomong gitu. No. HP aing geus beuteut pisan, aing si goblok mangje ka aing ngaledekan we ieu HP ya. Sugan kudu meuli aing. Nah, aing lamun teu maksakeun mah moal boga-boga kudu meuli ieu mah. Bener. Ah, teh, cisna teh. Awas ya Bang Jek ku aing panu moyok ka aing ku aing ke. Ngeulkeun aing nyawa HP geus sueuteun aing. Ih, mending harang ieu capek weuteung mah anjir aing. Ya, kenaon? Urang keur cicing we keur kieu nempo film ku alus pisan. Yo Bang Jek. Kuku urang tadi tah. Tadi nama urang teh panjang ya teh kuku teh tas dikeuretan tah urang. Tah. Mentah ieu getah. Urang kada anjir. Oh anjir, teh mau kena HP anyar baboy. Sia kana kuku, jauh-jauh kana kuku. Sampai meneh aku buka HP anyar ge. Hah? Aing teh tanggal duit tengah kok. Boleh gue. Silakan gue. Gua mulai gua tahu HP aku betul baik. Jadi jelema itu jangan sombong. Kadang-kadang HP sakit wae menurut aku. Jangan baik.